Oh, isuk dek deng ngalawi Ngalawi dini, kebon kebon meni. pasir dang. Oh, atuh kumaha isuk. Heeh. Meni si bewok cenah rek ngalawi. Telepon bah. Saya di benih deh. Dia kade aing di Makaler. Eta kumaha barudakna. Erek teh ngalawi. Tuh. Wes, assalamualaikum. A few moments later. Dek ngalawi mah tuh Naon da saha? Indonesia. Ayo. Nu kumaha deh naon da sia? Oh bensinan Jung bener bohong semua. bener goblok. Ayo tuh ah. Lah wok aing ngerek nyokot bedogola. Wok, mah. Ayo. Saya tapi nu ngonda. Ayo. Ayo. Tuh aing boga anggur, rok aing bae nu minum serangan. Oh batur apa ya? Tuh. Nangkep sekali ah. Oh my god. Wow. Gimana nih kebona wok? Di hareup jeung dianjog ya. Ayo. Ayo. Oi, eren dia eren. Lanjut. Naon? Ya aing mau betul anggur, euy sampean. Enggak ah emang. Geus geuwan. Agak. Geus saya enggak dieu kata yuk. Buat agak. Ya anjing buat minum. Agak. Ah najis dosa. Ayo awak ngelawi bayuk. Bolang si bocah petualang, kuat kakinya seperti kaki kijang, hap 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 hap, lompat maju menerjang, sembunyi di semak ilalang, hujan dan panas bukanlah halangan, laut gunung hutan tempat bermainnya, gajah lumba-lumba burung jadi teman. Mah tek milu ieu ah. Emang puyeng euy terus dibere eta anggur. Budak-budakna bah. A few moments later. Emang hiji sih. Geus burit hujan. Oh, ayo tuh. Ya, wah.
Tadi deh, cina ngomong narek nyin ranggon kan lalungit. Wah, Biung eta ah. Aing balik heula kencot madang. terus. Kurang sableng. Kerdiuk saya tas tini deh. Aing tas di dia pugut na setang udah gelang layangan. Gelang layangan pegat. Kalau menang ieu bae kok ah. Si anjing kalan ulin aing mah tadi ngalaawi duaan ku jeung si eta bewok. Aing tadi ngalaawi dulu bensinan. Si blok kan deh. Balik ke Madang, cenah ge. Karek ka dieu tantro. Kita cenah geus burit. Ah, balik bae yuk. Kerja ka dieu mah. Oke aing mah. Aing balik oh. Ayo aing. Oke. Balik ah. Geus burit. Ah, tapi yang tebongbong wa balik na eta makirkan. Jejal sulap ya. Sim sabun abrakadabra. Balik.